ngadongeng heula. Geng-geng. Halo sadayana, kumaha, damang, mugi sadayana sing sehat. Tepang deui sareng arurang dina podcast ngadongeng heula. Kenalkeun, nami abdi Aufa Amalia. Dina episode ieu, abdi bakal maca episode salajengna. Nyaeta episode kalima dina carita Sasakala Tangkuban Parahu. Hayu, urang langsung maca carita lanjutanna. Ngan basa sangkuriang keur disisiran rek diala kutu, dina sirahna katenjo bet aya ceda. Deang Sumbi ngagebeg, reuwas lain dikieuna. Manehna kakara ingat, moal salah, ieu lalaki teh anak kuring, geurentesna. Sangkuriang anu baheula kungsi ditoktrok sirahna ku Sinduk. Sanajan geus ditetelakeun yen manehna teh anak pituin. Sangkuriang teu percaya, sarta keukeuh bae ngajak Deang Sumbi kawin. Mireungeuh anakna kitu, geuwat bae Deang Sumbi nyiar akal. Upami kahoyong anjeun kuat pisan pikeun nikah sareng kuring, kuring hoyong anjeun minuhan salah sahiji pamenta kuring, saur Deang Sumbi. Naon kahoyong anjeun? Tantang Sangkuriang. Deang Sumbi ngajukeun kaayaan anu seusah pisan. Heuk kami daek dikawin, asal dipangnyieunkeun talaga jeung parahuna keur lalayaran urang papanganten. Eta talaga jeung parahu teh kudu enggeus dijieun sapeuting. Sateu acan subuh, duanana pamundut kuring pasti parantos dilakukan ku anjeun, ceuk Deang Sumbi. Tanpa ragu, Sangkuriang satuju kana pamenta Deang Sumbi. Henteu kunaon, kuring bakal nohonan pamundut anjeun, ceuk Sangkuriang. Ku Sangkuriang disanggupan eta pamenta anu kacida banggana teh. Harita keneh Sangkuriang tuluy ngabendung walungan Citarum. Digawe teu eureun-eureun sapeupeting. Dibantuan ku bangsa jin jeung siluman. Nincak janari, talaga teh geus ngemplang. Kari nyieun parahuna, kabeneran aya tangkal kai gede. Gedog dituar. Kai teh tuluy ditilasan regangna sarta dipapas dijieun parahu. Sakitu wae carita anu abdi bisa bacakeun dina episode ieu. Hatur nuhun atos ngadangukeun ti awal dugi ka akhir. Nantikan carita salanjutna dina episode salajengna, nyaeta episode ka-6 anu bakal dibacakeun ku Putri Bintang. Hatur nuhun sadayana.